Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi Gisna Rubiana di kelas 11 IPA 3 bade nyaritakeun novel anu judulna teh Sanggeus Harimun Peurai. Pangarangna teh Aam Amelia, pamedalna Pustaka Amaldi. Tahun terbitna 1882, tempat terbitna di Bandung. Buku ieu teh gaduh halaman 76 halaman. Unsur intrinsikna teh novel Sanggeus Harimun Peurai nyaritakeun pamudang ngora nu nya ka indung ngaranna Inu. Ngalakonan hirup kudu nulungan ka kawirangan anak babaturan indungna anu hamil ti heula gara-gara dibobodok lalaki ngaranna teh Awit. Manehna nganggap kawin ka Awit teh murni dek nurungan Awit tina kawiwirangan. Eueuh rasa suka saeutik ge malah mah mika ijid kanu ngaranna Awit teh nu nyebabkeun manehna kudu pabegatan jeung Mila awewe nu kumanehna dipiasih ti baheula. Salila rumah tangga jeung Awit, Inu ngarasa kaduhung nurut kana kanyaah manehna ka indung. Hayang balas budi ngajait tina wiwirang, padahal Mila awewe nu salila kumanehna dipiasih jeung dipuja teh geus hianat ti memeh Inu papantenan jeung Awit oge. Sanggeus manehna frustasi ditinggalkeun ku Mila nu manggatkeun tali kaasih sarta dek diboga ku batur, manehna luntang-lantung teu puguh ka mana tujuan main awewe nepi ka ngalakukeun hal anu dianggap haram ku agama. Nurutkeun kahayang manehna jeung asa dijadikeun panglumpatan hungkul, jadi ngarasa geuleuh jeung asa teu dihargaan ku Inu. Sanggeus anak Awit lahir, Awit ngangaranan eta budak teh Ina, ku bakat dedeh teuing ka Inu. Tapi lila Inu nunjukkeun yen manehna geus rubah jeung hayang ngahiji jadi salakina Awit. Panokohan jeung tokoh anu di dieu teh nu mimiti nyaeta aya Inu anu sifatna teh henteu dewasa, labil, tapi manehna teh nyaah ka indung. Anu kadua teh aya Awit, manehna teh sabar, bager, nyaahan jeung introspeksi dirina. Terus aya Obos anu sifatna teh ngajak kana kagorengan. Aya Emak nyaeta indungna Inu anu ngagaduhan sifat asak jejegan jeung nyaahan. Aya Yuyun nyaeta adina Inu ngagaduhan sifat manja. Teras aya Mami indungna Awit tetanggung jawab jeung nyaahan. Aya Ira ngajak kana kagorengan sareng Mila hianat sareng munafik. Teras unsur carita nyaeta mimiti alurna teh pengenalan, konflik, klimaks, sareng panutup carita. Anu kadua tema teh anggapan anu salah. Anu tilu keterangan tempat teh nyaeta di Garut di Bandung. Numutkeun simpuring dina novel ieu menurut Abdi aya sabaraha kaunggulan sareng kalemahan. Anu kaunggulan mimitina teh bahasa novel teh merenah, gampang dipikaharti. Terus caritana teh mantak ngadamel panasaran jeung pinunjul. Caritana oge pakait rapih jeung hese ditebak. Pangarangna teh pinter nyumputkeun saha nu jadi ka Inu. Carita cintana rame, teu kawas carita pembuahan budak ngora nu biasa. Terus kalemahan ieu novel teh menurut Abdi alur carita teh teu pati cocok kanggo budak anom kusabab caritana nyaritakeun hiji keluarga. Cekap sakitu nu tiasa ku Abdi sampaikeun dinu nyaritakeun novel ieu. Punten milih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.